gara-gara corona KB jalma tita cicing di imah, cicing sabar, ulah rudet, ulah loba pikiran, lapar pesan roti kana WA ke anu jingjing roti ka imah, kirim alamatna. Cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang ngeunah-ngeunah gege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngajedog heula cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang ngeunah-ngeunah gege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngajedog heula ceuk aing oge sia mah hese di babatahanan hayo ngalawan wae ayeuna kondisina geus teu biasa malahan loba nu maot beda corona ieu corona lain virus nu biasa 14 poe tina kena katempona virus edan nyieun urang leungit nyawa maka komat turut ngelawe ari sia semprotan disinfektan mun bisa mah semprotin kana sakabe badan jaga kebersihan jaga kesehatan ulah curang dia babau jabarawan sekali deui omah tong makan jalan-jalan ngajedog geulaanan cicing geula me aman tong dibawa panik tapi tetep waspada dan penting ngajedog di imah heula cing atulah ngajedog di imah ulah wakahayang neang nu ngeunah-ngeunah gege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngajedog heula cing atulah cek aing oge tidak ngajedog heula neuk garaplek cedog pisan ieu jelema teh di titah ngajedog kalah kaluar ieu virus geus teu biasa kumaha lamun keunang ka urang terus urang nularkeun batur teu kabayang ngajedog sateh